Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat Ramagara Sadayana. Alhamdulillah, tepang dia enak sareng Kang Adan. Enak Kang Adan teh nuju aya di kampung adat Banceuy. Nah, Kang Adan di dia badai menelusuri sawerna teh badai aya hajat lembur atau ruatan bumi anu diayakeun di Banceuy. Pokoknya mah lihat keseruan anak bakal kumaha. Terus orang nama banyak pisan kebudayaan atau hiburan-hiburan anu bakal ditampilkan di kampung adat Banceuy ieu. Ieu nyata di gapura pembukaan anak sebelum masuk ke kampung adatna di Lebet. Kumaha keseruana? Hayo sareng Kang Adan urang tinggalnya gaskeun. Tah ayeuna teh Kang Adan berkesempatan kanggo hadir di dieu eta di acara ruatan bumi anu diayakeun ku kampung Banceuy ieu. Kumaha keseruana, tapi sebelum eta urang sarapan heula. Sarapana ieu. Ieu teh naon kondog cenah nya. Bukan mah gak lah pokoknya nu penting mah seubeul heula we ayeuna diisian heula. Enak itu nuju persiapan heula jadi tak can mulai. Pokoknya ikuti keseruan Kang Adan bersama kameramen yang tercinta. Oke, yuk bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sedayana ayeuna Kang Adan teh udah di lokasi nyata di balai daerah Banceuy. Coba lihat kabar di itu, coba lihat kabar di itu, coba lihat. Jadi di dia balainya ini aulana langsung terbuka, terus acara apapun jadi bisa dilaksanakan di sini. Ini bisa jadi referensi buat kita di Desa Cupunagara khususnya, supaya ketika ada kegiatan itu kurang
dudak-dadaknya nyari tempat kita. Jadi kita saya balai seperti aula kos kieu mah ya terbuka jadi enakeun. Jadi menjadi titik pusat kanggo acara-acara adat napi acara-acara tertentu anu skalana bisa besar. Alhamdulillah di dia banyak sekali konten kreator yang datang, bahkan ada palurahna juga namanya jadi wawancara, nggak tahu dari mana konten kreator. Pokoknya di sini banyak banget konten kreator yang hadir karena ini menjadi salah satu momen kanggo semua konten kreator untuk melihat kebudayaan Indonesia khususnya anu aya di Kampung Bancai. It's good. Nah, oke teman-teman, ayeuna Kang Adan teh udah bersama emak-emak persiapan kanggo tampil nyata kesenian dogdog. Kamu tahu dogdog itu apa? Atau sih lihat-lihat ke sini. Nah, ini persiapan lah udah mulai, terus kayak oge tari jaipongan itu yang akan tarikan oleh anak-anak. Siapa pokoknya mah it's good lah, amazing. Oke, ini bisa jadi pelajaran buat kita, jadi contoh bahwa sepuh-sepuh di dieu teh karena dirangkul ku tokoh masyarakatna tokoh anu disepuhkeun di salah satu kampungna janten sepuh-sepuh di dieu mah aya kegiatan micinta pisan kana senina. Bahkan difasilitasi oge ku pihak pemerintahan baik alat-alatna sareng sajagina supados masyarakat teh memang benar-benar mikir cinta sareng siap tampil di acara-acara seperti kieu. Terus itu oge aya anak-anak anu bade tari jaipongannya. Jadi pokoknya mah ieu mah budak ngurana tampil, sepuhna oge tampil, semuanya tampil. Lah pokoknya mah harus pisan Kang Adan mah lihat nage. Nah teman-teman ya ten namina teh dog namanya dog sareng mah saha Ma Anis iya sareng mah saha Ibu Junengsi. Wah pokoknya mah meskipun tos sepuhnya semangat namanya melestarikan budaya tuh dog siap kanggo tampil semangat namanya semangat oh pas nuju ke Kanaman tuh hiburannya. Jadi emak teh terus nyepeng itu 5 tahun. Terus 5 tahun, waduh. Terus ka mana wae mah tampil nu paling tebih. Ke desa. Oh, kami keluar desa mah dansa. Jadi di dia terusnya. Oh, tos ke Jepang atau ke Jepang atasnya. Alhamdulillah. Oh, kan TV atau TV nu mana mah? Oh, di Trans 7 kantosnya. Oh, alhamdulillah. Berarti tos terkenal namanya. Nah, kayaknya lebat kan YouTube-nya, Pak. Ya, siap ke namina Ramagara. Abdi kalaresan dinu seni budaya oge. Itu explore mah. Alhamdulillah heueus ningali ieu sepuh masih kene terjun gitu. Oh, sekeluarga. Oh, sekeluarga. Jadi seneng karena seni. Alhamdulillah. Nenek-nenek kakek. Oh, berarti incu-incu mage ayeuna senang kan seni ya. Alhamdulillah. Berarti aya generasi penerusnya mah ya. Alhamdulillah. Cuma takolela mah kumaha kana? Mantap. Emak jigana pang sepuh nanya. 70 Yuswana. Alhamdulillah. Tuh buat anak muda jangan kalah ya sama yang udah tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh.
Sabaraha lagu mah tampil deh. Putu tokoh teh jadi ibu pisan nenek-nenek. Jadi diraih nyamanya aku tokoh-tokoh pemerintahan gitu tehnya. Alhamdulillah difasilitasi oge. Da ieu mah sanes kenging nyalir sanesnya. Alhamdulillah. Mugi janten contoh kanggo desa-desa nu lainnya, kanggo kampung-kampung nu sanes. Kita sepuh oge terjun nganggo ikat. Iya hideu. Aduh, ieu bahasa Inggris. Apa? Atas ka Inggris apaan? Alhamdulillah. Terus ka Jepang. Melang jadi wae Jepang. Jepang sanes Jepang. Di Jepang Walu. Oh, Jepang Walu. Walu di plus. Walu Jepang. Kompes. Ada widi singgung badai nguliakeun salam raya Subang. Luar biasa. Itu saha mah? Di Subang. Oh, di Subang itu. Mungkin separuh tanda doa. Oke. Iya, persiapan kamu tampil ya Neng ya. Neng mau ikut juga Neng sama si Mak. Aneh. Ya, kumaha sana ka? Nya mah bade tampil. Oh. Bisa mah bade tampil. Minta doanya. Mau pada tampil saja. Harus di sawe. Keke si Mak kudu di sawer. Di Parayu. Tuh, nu dipayeun di sawer Mak. Jaga diriksa
Avanza, dia berada jago.
dari Ciaur Wetan guys. Ternyata alhamdulillah perwakilan di Cubu Negara ada loh. Ini dari Ciaur Wetan. Pak. Cepot. Pada itu lah. Panjang musik. Istirahat lah. Semangat Pak. Nah, sahabat Ramagara Sadayana, alhamdulillah proses demi proses tadi ruatan bumi anu aya di Kampung Banceuy parantos ku Kang Adan di ikuti. Alhamdulillah serpisan pesan kesana salami proses tadi ruatan bumi nu di ayakeun di Kampung Adat Banceuy ieu. Kang Adan emut tadi aya wejangan ti kasepuhan Banceuy nyaeta jaga lembur, jaga sagara,
jaga leuweung. Lamun urang ngajaga leuweung tur sagarana, maka bagja anu jadi lemburna. Eta emutan kanggo urang sadayana bahwa memang ayeuna tos seueur pisan leuweung di babadan terus cai terus mulai dicemari, maka lemburna bakal ruksak. Ku kituna mangga urang sami-sami ngajaga leuweung urang sadayana, ulah ditebang sembarangan, uju bara urang menanam pohon mah kanggo anak cucu urang jaga. Terus wahangana dijaga, ulah tepikeun ka miceun sampah dikawahangankeun. Eta suatu tindakan anu negatif sanes dicontoheun kanggo anak cucu urang kanggo kapayuna. Ku kituna hayu urang jaga leuweung, hayu urang jaga sagara sangkan bagja lemburna. Hatur nuhun, mugia cing jantan manfaat kanggo sadayana. Kapunten bilihna seueur kalepatan anu ku Kang Adan disampaikeun. Pokona mah tetap lestarikan budaya Indonesia, utamana budaya Sunda. Komode urang sebagai generasi bangsa anak muda harus lebih cinta kepada budayanya. Tadi tos ditinggalnya ayah sepuh anu masih terjun, masih siap tampil di acara seperti kieu, saking ku cintana ka budaya nyalira. Lamun teu ku urang bade ku saha deui, lamun teu ti ayeuna bade iraha deui. Hatur nuhun, Kang Adan pamit, sampurasun, rahayu rahayu rahayu.